Idol gumujang ai sepuh. Buah hati Bapak kaharep eserkeun jojodogna meka dengena leuwih jentre naon rupa hal caritaan Bapak. Kaula ngumpula Kakang Semar tapi no damel nampi kana pembage salira kalayan nyangakeun semah pangabaktos semah kaula aya dina dampal sampean Kakang Semar Diterima ku Bapak. Kalayan tansah diajeng-ajeng aya pikerasaeun naon purwa Cobi bulan gening tuang putra oge parantos rawuh mangga grawak sabalaka Kakang Semar. Memang aya padungdengkeuneun Bapak teh. Cobi bulan Kaharep si laing euy. kapayun akal Eserkeun bujur si laing ngesor kaharep ame teu raranteng urat tenane bulan atuh. ame teu kasilep ku sora kenal pot. Kaharep kak dawala sawios cekap di dieu abdi buya Aduh, kalau buya we kakolot teh. abdi dawala alias pacar si Jule Aduh, yang disebut pacar. nampi kana pembage Bapak kalayan emak oge ngahaturkeun semah pangabaktos kaunyuk Bapak semah abdi aya dina dampal sampean Bapak. Diterima ku dewe Diterima kasep dawala atuh kalihna ti enon rupiah kalepatan ageung sareng alitna Ya, tenang. sa jeroning abdi Kumaha bulan cicing ngotok ngowo di lembur di leuletik dugi ka sageung kieu tiki kiri. tantuna asa bohong disebutna lamun abdi can kungsi ngaraheutan kana hate Bapak jeung emak Tenang. malah dina waktu anu mustari ieu teh rupina bade diangge kasepetan kangge abdi Ngaluakeun bulan teh. nyaeta ngalubarkeun kalayan nyuhunkeun dihapunten dina rupiah dosa perdosaan Geningan. Leres. margi tangtosna oge goreng kubasa Tenang. kalayan pikeun jadi deudeu pamageuh kana hate abdi margi abdi nguping salah sawios keterangan yen pangeran moal bade ngahampura ka eta jalma tanpa ridho hampura ti indungna jeung ti bapana Sumu eta atuh. najan bari jeung sangsara hirup tapi ku dihampurana kudu jadi kolot tangtosna oge bakal jadi jimat pamatri anu yakin bakal jadi salametna dunya jeung akhirat. Muga Bapak kalian emak tiasa nampi hampura abdi. Ngeuna yang caritaan si lain cu Pantak titrik. Hati itu bulan. nu dipalarku dewek teh si horeng si mana horeng temong kedewasaan si lain salaku budak. Joh. Leres. Hade jelema menta hampura dasar tina rasa rumasa malah keur si lain sing jadi pamageuh kana hate yen aing ngaran kolot mah kanu jadi anak eueuh dunya kinasihan kanu gedenya aku gedena kanu leutiknya aku leutikna ka aku awewe jeung lalakina kuburaongna oge kadang-kadang dihalangan jeung disimpingan kesalahan anak teh Ibunian we kulan iku. laras geus dilubarkeun hampura malah di luhur rambut hanapna dampal si lain teh masih keneh tanggung jawab dewek kantenan nya dihapunten dihampura nya najan bari jeung emak oge ngahampura dawala nuhun atuh aya kitu mah 14 bulan. bangsa diajeng-ajeng ieu teh aya pikerasaeun naon Cobi. meni asara reuwas ieu teh dina mangsa enjing-enjing dihaturanna linggih ka dieu teh abdi dewek geus nyaritakeun memang aya padungdengkeuneun deui antenan kieu ye dewek salaku kolot salaku bapa salaku salaki ongko
Ayah salah saji keterangan ari jalukowamuna ala nisai ai lalaki awewe mun seuk eta awewe geus boga turunan meureun mingpin teh anak jeung pamajikan syariatna buukna salamar getihna satetes ambakanana sadami batina oge kudu diparaban yen yakin naon rupaha kajadian anu karanapan ku silai dina sepak terjaleutik nepi ka ayeuna masih keneh aya tanggung jawab dewek gegedena ngan dasar tina kawajiban kaduana teh nyaeta dasar tina dewek ngarumasakeun salaku kolot kudu koloteun meureun jahat kudu merecot laras margi dina waktu ayeuna wajar jeung pantes lamun dewek sabulan sakali ngajieun riungan saperti kieu nyaeta nyaritakeun ati ka ati curhat antara kulawarga boh eta curhat ngeunaan kahirupan syariat boh eta kahirupan engke jaga anu baris ka sorang nalika urang dicabut nyawa jeung umur urang kantenan ngarah eueuh anu ngaganjal ngarah eueuh hahalang kana diri kaituna laras sabab dihenteu oge nya urang hirup di alam dunya hiji mangsa bakal pinanggih jeung poe harti poe pamungkas raga ditinggalkeun ku nyawa maot pingaraneunana eta nalika geus maot urang baris menang patakonan anu eta patakonan teh nyeretkeun urang kana jalan kanikmatan nu disebut sawarga jeung jalan panyiksa eta beres dua bagian eta teh baris kasorang ku urang ke jaga jeung anu baris bisa nyalametkeun urang lintang ti amal-amal urang di dunya ku waktu urang hirup di alam dunya laras nalika nyawa jeung raga geus pisah mimiti pegat amal-amalan urang di dunya putus tah mengpang-mengpeung hirup keneh di alam dunya hartina aya keneh kasempetan lamun urang ngayakeun tindakan salah yuk urang omean kanu bener hartina teh hijrah pindah dina laku lampah salah kanu laku lampah bener da isuk mah misteri ayeuna nu kasorang teh kasempatan nu kamari mah sajarah laras boh tadi dimimitian ku silaing menta hampura alus dewek oge sarua menta hampura sami-sami Pak tah anu aya patula patalina ibadah urang luyukeun ngeunaan hirup kahirupan sasat urang teh salaku warga negara Amarta laras hartina ibadah teh kudu boga nilai ceuk anjeunna nilai oge munggu ceuk makhluk jijeunan anjeunna laras hartina teh sing mere mangpaat ieu nilai ibadah teh sing aya manfaatna bulan sing aya nilai manfaatna oh nya pan hoirunas anfa'u mere manfaat ka jelema deui tah geuning jeung paparana bulan bener anu aya patula patalina sareng Adipati Arjuna dunungan urang anu mangkon Prabon di wewengkon Madukara leungit tanpa leuwih hilangkan parantos tilu sasih lamina teu aya rahayat ibarat anak hayam ditinggalkeun ku indungna ciak deui mana pamimpin urang mana papayung urang tah di dieu urang ulah kabawa arus ulah terkontaminasi ku ayana ieu kejadian angguran nu dipenta ku urang teh nu kadada kaduga ku urang nyaeta anu nire nilai manfaat keur balarea da urang mah urang kampung yuk mere manfaat ka urang kampung deui naon diantarana
hiji ngaya anu bersih laras kedua toleransi berpendapat toleransi beragama sabab urang teh kudu sadar bernegara sadar bermasyarakat sadar beragama ai sadar bernegara pan hak urang wajib dimulai ku urang dah hasilna ge keur urang kene sadar bermasyarakat apan paheuyeuh-heuyeuk leungeun pantai-antai tangan teh jeung saha deui da lain teu papada urang deui laras sadar beragama apa laras nya hartina teh masagi tina 3 faktor eta kantenan nya Pak Gusti Arjuna dugi ka ayeuna teu aya laratanana bujeng hingga mangi katerangan anu buleut teu gepeng-gepeng acan dina bedia caritaan-caritana teh aya nu nyaritakeun cenah juragan Arjuna teh korupsi keur susulumputan ti KPK aya oge anu nyebutkeun juragan Arjuna teh rek dipirak ku Sri Kandi jeung Subadra digugat cerai margi juragan Arjuna teh ka bombroy ku hiji awewe geulis nya awe geulis teh anu mimitina geulis waktu keur geulis mah boga budak nya kitu Pak nu matak urang ulah nepi ka ngahina itu ieukeun da ai simpang siur ngeunaan warta mah eta mah aya wae ngan bisi kaituna urang teh kasebut jelema anu sok ngomongkeun hartina lamun urang meunang beja kudu ngadek sacekna nila saplasna nya cek nyana lain cek lainna laras Pak nya kantenan Pak deui jabati eta yen dewek teh kaganggu ieu hate indung silaing sarua kuayana lanceuk silaing dina saminggu ieu teh eueuh deuleu saha si cepot eta eueuh oh nya kecewis di tetangga-tetangga sabeula anu sok ngomongkeun ngeunaan kagorengan si cepot pajarkeunna si cepot teh jayeuna jadi jelema anu pikageuleuheun malah pikageuleuheunana oge bari jeung ngarugikeun batur teu saeutik tetangga anu poyanana teh diguntingan ku si eta di bawah sawareh teu saeutik balong tetangga dibedahkeun ku si eta rarasakan teh manehna we diraruksak jeung sajabana tak ieu teh nimbulkeun pertanyaan anu gede keur dewek jeung pertanyaan anu gede keur indung sabab kaeraan ku tetangga asa dipopokan kokotor kulantaran ieu kajadian bisi mun diantep teh mah dewek meureun leupas tina tanggung jawab wayana silaing ka dewek da silaing nu pangdeukeutna jeung si cepot teh anu tara jauh teh apa mun aya kageuleuh ka dewek geuleuh naon mun aya kahayang naon kungsi ka silaing curhat jeung janda wala susugara sakalian pangijeng mah oge sok balieur manehna mah ai emak terakhir pernah di mana manehna teh keur dipakju hoyong nyobaan motor listrik saurna nya nanging dina 3 poe ayeuna teh emak teh can panggih jeung si cepot bisi ieu mah aya kageuleuh jeung kangewa ka emak dumeh emak teh indung sampuran bisi kasih rumah sakeun mama indung tere lain indung tegas maraneh kabehanana is henteu mah moal mungkin mah
Mual aya emutan kadinya malihan ma abdi ngimpleng ka emak punten mak sanes dumeh payuneun emak jan emak bari jeung indung sampeuran tapi karasa kanya anak ka abdi malahan mama pangrasa abdi can pernah nyarekan ka abdi balik-balik kanan bapak tegas nyarekan wae ka abdi nya cing jang kumaha pak santen ka abdi heuh abdi oge para tos 4 poe teu panggihna teh geus 4 poe nya pak amuing sagening kunaon jang geus 4 poe teu panggih kunaon jang ayeuna mah abdi lain best friend-na lain teman deui nya geus lost kontak lain teman satu paket or nah istri sapaket deui teuing saprak harita beda dukungan dukungan naon abdi waktu harita teh ngadukung si April manehna teh ngadukung si Tasya nah ngomongkeun naon dangdut akademi mohon dume mimit dina harita duka kumaha ngan eta mah dasarna teh resepan tah dina lebah dieu terakhir memang ke kuping ku abdi oge kitu kecewas-kecewis para tatanggana teh ngomongkeun manehna teu saeutik neumeulekeun meupeus keuyangna ka abdi abdi ngaliwat oge aya nu nampiling ka abdi eta teh mohon disakompet daunkeun abdi teh Pak amuing boa-boa meureun ka dewek oge aya bahan panhana caraka data sawala anak cilaka bapak goreng patut tong macam-macam jang bisi tampiling ku dewek cu itu nah dina lebah dieu 4 poe teu panggih teh jeung abdi da nya kitu teh jeung karuleuheut jeung itu ieu caludihna luar biasa pangling jeung deui ditanya ku abdi oge terang ngajawab harita teh manyun we manehna teh si eta teh mohon Pak amuing teuing kunaon sudah jadeun we ceng wayahna teh maluruh itu di bisi baluas bisi kaituna ngagantung maneh bisi bundir da sabab jelema lamun teh manehna teh keur ngarenung manehna teh keur ngalamun bisi kasambat bisi kasamnya ka mana neanganana hoteangan aku lain kaki dujung ka kalerpe kawetan prak ka kulon los teangan jang abruk we susuganan kaitu ka dieu teangan sugan kitu aya di pamecelan bisa jadi atanapi di Kangyana besok kadinya nyimpang tadi atanapi orang taroskeun ka Bapak Kades Sukajaya Bapak Asep Jembar Rahmat kitu hade susuganan kadinya urang nguriling ka itu ka gudang kahuripan ka Bapak Kadesi eta kadinya oke atanapi ka RW Gobang ka PRW Gobang nya kadinya jik teangan di mana ayana saya atuh Pak ditawai ka dieu heuh upami teu kerasa kumaha dudut paksa oh goda domba kumaha mun nyegak wayahna sate kapok manuki berkujangjangna manusia hirup ku akalna sakal akal silain eta matak naon non esen akan inggalakangnya lekuna naon horeana teh ku galakna nih beda adatna ai panggih jo jekuk neungeuh ka kuring kumaha mun kitu wayahna we ayeuna Pak ejang saya kuping tumpah dawala luntak ngelarian sasajiga mah Kakang Semar cing sugan jeung emak ieu mah bisi aya kitu tah subat sabit si cepot ka emak tah kapan sorangan oge kaula teh pan lamina di pawon siang-siang teh kaula teh pan sok ngababu ka tatangga wangsul teh sonten upami tepang teh ukur peuting bari jeung bade reup kana sare malihan kaula oge paratos nyangu ageung teu dituang ku manehna
Royal Acan. kunaonnya si eta Beda ti sasari. biasana geus sok meneng ngaliwat si eta teh ayeuna mah eueuh da Tara boboleu mah. dawala milarian sastra jingga rakan maksad bade tebihan kampung Tumaritis desa kenal Gorowong nanging kaayaanana salirana bade tebih teh tangah kaluhur ningali kena tangka kalapa aya jalma di saluhureun tangka kalapa sastra jingga anu keur ngalamun bari nyeka anak kucing bari nyonyo kalapa dipuputer kaayaanana sastra jingga prihatin kitu kaayaanana dawala sateka pola ngolo ieu sastra jingga sangkan kersa mulang ka kampung Tumaritis desa kenal Gorowong Yo, ieu ge. memang ngalamuna bisa-bisa katanyaan kudawala saprak dialungkeun si Kisala kana tarangna kakara pangacianana aya sastra jingga kerasa turun digugusur kudawala datang ka ieu patempatan anu kiwari parantos aya di payunan Bumina Ki Semar Badranaya. Yo, ieu ge. Pak, Budi, jak, Garawan. tobat kening, dawala geus pangi, tos penak mah, Ya, jak gereja. Pangi di mana? Luhurun tangka kalapa. Luhuran tangka kalapa, mohon Pak. Dulu itu, nah kalian itu, cenah mah dicokot ku kelong wewe. Nah kelong wewe kos eueuh di jelema nu kasep. Nu mawi, salah nyokot kalau wewe. Pak. Ngalamun maneh teh. Ulang-ulang tadi. Sajajalan teh Pak. Nangis we ngabangingi. Cari itu. Uluh. Terus cari nul. Si cepot teh, mohon Pak. Bu, tobat kunaon dawala cenah kunaon, mau mawi. Can bisa ditanya ku abdi teh. Cek abdi teh, mung cenah era. Boro-boro cek abdi teh. Bapak rek ngajual sawah. Percaya. Ngan dina waktu ayeuna teh kerasa ku abdi teh dipapaksa ka dieu datang Pak. Ngan itu we tukangeun pantau cicing macinuk duh. Badina ke parigo. Kita kadeja. Ngan omat patong waka dicari. Ulang Bisi beunang mental, sensitif gitu. keur sensitif manehanana teh. Lagi baperan. Nya hatena keur teu merean. Saudara narima nih. Heueuh, kade. Sae. Yo. Naon putu dari jana teh. Manehna mewel. Iya saur bapak ka dieu. Ya digero. Moal. Atuh. Iap ka dieu. Ka dieu jak. Ka dieu anak king anak mah. Iap ka dieu. Ya tuh itu nih sauran tuh. Lesot ke anak kucingna tuh. Antep atuh. Dikekeuweuk ku dalain boneka teh jeung di. Leuheung mun teu buduk mengucingna. Iap ka dieu. Buduknya ngacai. Tuh geuning Pak, ka dieu daekeun Pak. Tagening. Ini nyamperkeun tuh. Datan mirat tangga deman
Tangan teman Ewo pakule dengan rana itu malikna era nama kejeng era mun kitu teu make calana era sok ngomong kitu jak kunaon si lain teh tong mewe aja era dawala tong mewe ai ketua rumah sakeun jadi ketua Karang Taruna tong mewel nya pupurieun di pidato lumpat wae waena ayeuna sok ye aat lalaki teh dipahing pisan ngaluarkeun cimata sakumaha meunang kecuali nonton film India nawe karep goblok tidak sok ngomong hade kubasa goreng kubasa langsung ka kolot pun geuleuh ka kuring naon ka geuleuhna ka bapa naon ka mana naon belak-belakan we atuh insya era blok insya era insya tong ada rese atuh blok nyurung-nyurung si teh ka aing ada kesal tuh buru-buru sok nya balaka caritakeun bibir make jeung pecah-pecah sangat teu nginung-nginung aya eta tina beuheung naon aya gegerat kitu nyilet ya Gusti nu agung kitu atuh nanaonan make jeung disilet kitu rusak awak teh hiji mangsa asa aing teh ngimpi jadi kado oh terus aing teh ngimpi jadi kado ka kadona aya udah digedihan yang beuheung wah sia abahna we jang biuk sileng Pak balaka kunaon nyiar pihariwangeun kolot cenah hah kunaon jang balaka ka macu sok aya kahayang-kahayang naon mabrum dicumponan diuk mah sok jang mengpeung mah aya keneh bapa maneh aya keneh sadaya Pak hapunten laku lampah abdi paratos ngaraheutan kana hate bapa ish aing ngaraheutan mah henteu ngan jadi pertanyaan anu gede keur dewek naon kasang tukang nasi laing make jeung kitu teh da dewek teh lain paranormal teu bisa nebak naon hate si laing teh buah teh meuleun hayang motor mudah sok balaka hayang naon atawa aya kageuleuh ka dewek henteu Bapak henteu kahayang aya kahayang Bapak sok balaka sok yang balaka ka manaon jang abdi Pak salaresna teh abdi teh Pak naon tapi kerja Pak hah abdi kerja abdi teh aya kita ka daripada naon atuh teh jelas atuh ngomong awur ngomong teu bentes gitu cing bentes atuh jelas cerita teh era nyebatkeuna tong era era hah jeung kolot da jeung kolot ieu sok balaka Pak abdi teh tah eta Pak naon da kadenge aing kadenge sakena pot naon bitu naon bitu abdi teh aya kawin Bapak aya kawin naon hayang awing lain awi heuh naon aya kawin naon wa hayang kawin leres Bapak amuing ma papa budak urang hayang kawin tobat kawin ya sasaning
Aduh, bagja nu teh papadana manejang hayang kawin. Leres mah Gusti Bagja ule tuh. resangka teuing Jadi kabur. resangka geuning hayang kawin paingan nyetok wae hand body Gusti nu agung resangka teu dinyana lanceuk aing hayang kawin lanceuk aing normal Ayah kalap nih. moal saredoan deui di kasur meureun Aduh. Gusti bagyawin Yang kawin lah. Bagja. diuk ulah waka kabur ku asis ya teh Pak teu sangka Pak tere boga eteh kuring nya Ada boga alo. aduh tere boga alo moal teu beureuh alo teh sarua pegekna Banding ku aing sia. Ada boga ipar ya. jadi si lain teh hayang kawin Tenan Bapak. bu ngayakeun tindakan salila saminggu kieu teh si lain teh hayang kawin Leres. sajabat ieu aya teu kahayang Henteu eta teh hungkul Bapak. Hiji nawe. atuna Tak naon. kawas beunceul kawas budak kadar pila hayang kawin tapi mebet melit ka salarea Pisahkeun sararea. inung si laing nepi ka reuwas inung si laing nepi ka carik dak nangis kulantaran mikiran si laing laku lampana anu teu munasabah Rumawi abdi nyungkeun di ten oge kitu Bapak. Rumasa abdi teh dosa. Rumasa abdi teh selaku budak anu teu bisa bakti. Teu bisa ulun ku maula kanu jadi kolot. Sasaat abdi ngayakeun tindakan itu ieu teh abdi teh mangpalerkeun ieu hate nu inget wae ka manehna. Bapak. Abdi teh nyaah ka manehna. kasaha kasih tasya teh Lain goblok. kasih April Kasih Mei. kasih Februari Ya ambek. naon belum Ambek ya. pindah rombongan yang aing sia Ambek ya. kasaha Umawi upami disebat kasaha akibatkeunana. Oh, bingung omah. bingung naon Mending paehan abdi, Pak. Mending paehan abdi. Kuatirian. abdi moal kuat dengan lara tunggara ieu hate Bapak jak nyarita silai Bejakeun. moal apa kana hatena kangkung lintang ti kangkungna moal anu apa kana tapak beritna leuwih lintang ti merina ngomong sia teh Neraka urang. Pak, heun saha Sandi pikah hayang. hah Beja ka abahnya. abdi teh kahayang teh Pak lir ibarat jog-jog ngeureum ngeuneuk pasir. Bargi pamohalan jigana abdi teh kauntun tipung ka tambang beas laksana kapiduriat ka manehna. pangna kitu naon Abdi teh ngimpi, Bapak. ngimpi Entenan. ngimpi naon Dina mangsa minggu kamari. Poe Kemis malam Minggu. Ya, di mana oge Kemis mah malam Jumaah. Eueuh poe Kemis malam Minggu. Keun anter. Gugu we. Ora teu ngeunah sia mah harita oge ngejak Jumatan poe Minggu sia mah. Poe Jumaah mah Jumaah, Jumatan mah poe Jumaah. Ada poe Jumaah tapi nu wae Minggu mah kosong. Atuh menang kitu teh lupa aturan. nya poe Kemis Malam Minggu. nah geus dibae ke bata penetepkeun Tepe. Gugu. Abdi teh ngimpi, Pak. ngimpina kumaha Aing ngimpina teh abdi teh, Pak. Aya di hiji patamanan anu sakitu endahna luar biasa. Patamanan teh dipapaes kembang-kembang warna-warni gungking di eta patamanan. heeh Malum abdi duker kakara ninggal abdi teh asa kahipnotis Kasih mah. ku keendahanna nu luar biasa kasima. terus Disagedengeun patamanan teh aya karaton andegleng sae.
barang dina waktu abdi keur amangan di Patamanan brai teh lawang saketeng Karatonagara dibuka badega ngabaris bari jeung nyambut hiji kareta dina jeroning kareta teh aya putri geulis kawanti-wanti dipapak ku para badega jeung para prajurit atuh sadayana anu keur amangan di Patamanan teh sadayana ngaheungeuh kalenya kedan jadi puseur peninggali sadayana degening si horeng putri teh geulis teh Pak kawanti-wanti enak kabina-bina nalika mangsana abdi keur ninggal manehna gugupay ka kenca jeung ka katuhu abdi teh melong ka manehna bari jeung semu seuri luar biasa kageulisan kakara abdi manggi kageulisan luar biasa seperti kitu aya jeung ceuk map geulis mana pindah rombongan jeung aing goblok sia terus kumaha tah dina mangsa abdi ngareret ka manehna bae manehna kalebaheun abdi paninggali abdi asa lempeng jeung paninggali manehna oge teu malik di kakatuhu nempo wae ka abdi ceuk dina impian teh tenan Bapak aya abdi teh amun sorangan tungkul we ai tungkul nyaling rai para prajurit teh ai si horeng nyingrai teh kulantaran eta putri turun tina kareta nyamperkeun abdi eta putri nyamperkeun si lain nya rek maehan meureun si anjing kayaan ambek kitu ngan teh gancu bisi kasar ngomongna aja melang ka si lain jeung ngadeuketan tenan Bapak abdi teh era tungkul nah atuh gado abdi teh diangkat ku manehna gado si lain teh dina tugu kieu kieu kedak udah reuas akang ge bener do inget we si Agil abdi nya terus melong ka abdi bari katuhu pipi kenca pipi katuhu diilikan beungeut abdi gelenyu seuri manehna ka abdi naroskeun ngaran abdi Kang saha ngaran teh abdi teh nyebatkeun we sasajingga alias Aep teh pun pen Aep pot abdi teh oh sugan teh Aep teh Aepet terus kumaha aing ning saha kakasih teh ngaran kuring Wirkiningsi terus aya kana semenit lilana padahal teu bari jeung telemek teu carita telemek teu nyarek teu basa-basa acan ukur seuri gor lagi seuri bari beureum beungeut abdi teh era yo celetuk bener teh ngomong ka abdi anu matak nong toreng kana ceuli abdi Bapak naon Kang abdi nemean ninggal pamaket kasep ieu kawas Dewa Kamajaya ka saha teh ka abdi katarak ta awewe teh tah kakara lalaki seperti kieu lamun teh akang kersa teh jadi salaki abdi ceuk eta awewe nu ngaran Wirkiningsi teh ai abdi teh parumasa normal abdi teh ngaheueukeun kalayan emang bogoh pimitina Pak geus kitu saling tangkep ai geus saling tangkep teh brai abdi teh hudang sare nah ai hudang inget wae ka manehna asa dina kongkolak panon bareng kadeuleu bentak karasa berang teungeuna dahar peuting teungeuna sare inget wae kana janji dina waktu ayeuna teh abdi teh lieur Bapak kedah kumaha mangpalerkeun geus mengaguntingan popoyan tetangga anger inget wae ka manehna kapedahkeun balong anger inget wae ka manehna ngencarkeun sapi oge anger inget wae ka manehna
tapi nah ieu hate masket ka manehna duka naon aya sinyal naon dina hate abdi jeung manehna anu ngabalukarkeun abdi inget wae ka manehna tutunggulan ieu jantung abdi teh Pak ratung aya rasa dadah teuing sasajinga geuning maneh teh kitu caritana jak geus ngusap beungeut ya Eli mawas diri urusan si lain kawin mah dewek mah ato jeung eta teh hal anu sifatna kewajiban keur urang sadaya lamun urang geus dewasa tapi dina lebah dieu istilahna nuturkeun kang heulang panggih dina impian bari jeung anak raja ai si lain ge pan pangkat RT acan bayang pan jadi ketua karator ge pan tulis tongong sok dume sok ngadanus ajeun dana usaha tah dina lebah dieu urang teangan we anu sajajar jeung urang sababan sataning jeung urang nah tetangga urang anu parawan pe atawa anu randa tapi anu raridoan hatena Pak abdi ge kitu pikiran teh Pak tapi urusan hate mah dipampaler ke hese malahan patos nulis dina atri ngotret dina hate abdi teh moal bade boga di pamajikan lintang di kamanehna ka Nyi Wirginingsih urang mana duka Pak tah sia teh ukur alamat teh sasambat ngaran rek nyangan di mana sia teh ka mana nyusulna geus sok teangan dina aplikasi hejo sugan aya aplikasi aja teh Gojek teu goblok HP ge aing mah teu kabeuli HP-na ulah ya ngusap beungeut si lain sing dewasa lamun si lain nepi ka nuturkeun kana kahayang hate eta teh si lain teh bubudakeun ai budak teh laku lampahna bujang hinganya ka batur diri sorangan di kakaya oge diantap Pak demi Allah Bapak abdi teh geus nulisina ati ruku badung rap kulemah kaurugan tanah beureum paribasana parantos jeung manehna teh mikahayang pisan kajian abdi pae ngabale bangke ngajampana bugang ulah ngomong kitu sia teh kaleuwihi teh ulah kitu Pak jodopati baga cilaka lain urusan manusia panan memang abdi teh mikahayang boga kana kieu patut henteu abdi teh Pak ngan teu bobogojo aya gapura anu endah ngagambarkeun beungeut manehna dina hate abdi dodoja godaan goda itu teh tong tarik teuing karunya bisi kebenang mentalna cicing mah cing deuleu dewe aing teh kades itu ya urang ieu teh ibu Mia ieu teh cing hargaan dewe kan lamun si lain nepi ka kitu dewek dikamanakeun beungeut can tatangga ngaromong keur mah mimitina geuleuh kulantaran si lain geus ngajen sodeka ka batur katambang aya kedenakan kieu rek kumaha sia teh beungeut ya Pak sadar sababaraha kali abdi teh ngusap beungeut teh anger lamun si lain ngusap beungeut anger salat menta kanu maha kawasa menta penggolongan anger Bapak iraha abdi Jumatan ku ayeuna mah Jumatan wae abdi getol saminggu 4 kali Gusti mana ge atuh demi Allah Bapak iraha abdi di kemeja sok ketinggalan Bapak iraha le ayeuna mah daek di kemeja kulantaran naon kadan bogoh ka manehna Pak dumadak abdi ka dieu Bapak sakateunan we abdi bade miyos aya ini ka mana sih teh
pada milarian eta malati anu ngajeng dina hate abdi anu ligar bade teangan nepi ka tungtung langit paribasana bade kotektak di saban desa diapruk di saban lemur da moal teu ieu hate nyeretkeun wae ka manehna yakin kita jawabanana ai si lain ngalawan ka dewek hah moal ngagugu ka dewek hah nganggap kakuatan dewek teh saha dewek teh nyaah ka si lain teh geti dewek si lain teh turunan dewek matak ieu panyarek teh dasarna tina kanyaah dalam ninggang anak batur masa bodoh peduli teuing dina heuna eta awewe teh anak raja sia jelema sangsara datang ka itu menang panggina aing lerana kolot nu wirang kolot nu nyerina mah hah mikir sia teh ya eling teu nganaonan kitu patah tong tarik deui cicing kolot teh galak deui betara tinggi ya yang setruk montong ya babalik dikit deh sih eling Pak anger rek maksa abdi Pak ai trek gitu sok ngomong saya deh dah kumat tinakan sileng ayeuna bade mios Bapak widi teu widi abdi bade mios luas bener timbalan jung Pak kumaha Pak jung ya jung bawah tebelang teulina Syakuratina parabot anu gablek silaing bawa kerin di imah dikit gitu ngan jaga lamun silaing keluar ti ieu imah neuk Diri hae. teueur melah jantung ngagurat jagat sama dia pancakaki antara bapa jeung anak uluh power Gusti nanaonan kakang Semar keleuwih cicing Pak ieu teh diusir aing ditunuh teu sudi aing gablek anak goreng patut bari jeung bakar warah nikah sia nonggongan tuh hayang naon kakang Semar teh kakak kitu meni sarwana boboloreun cicing cicing ini cicing ini mah nyepa urusan dewek ieu mah ya atuh pamikir carana mah mangga Pak upami parantos kedalisan kitu mangga tok badak tok maung abdi Bapak Srido nyuhunkeun widina ti Bapak najan bari jeung teu ngawidian oge tangtu salirat teh luntur kolbu jebar mana abdi bade permios mak pidoana ti mak didoakeun pisan ku mak montong sapi sia teh hampura dewek dewala hampura can jadi figur lanceukeur si laing bisa jadi contoh rumah sa aing teh bubudakeun keneh bisa jadi contoh nitip bapa jeung emak geus kolot bisi mak rek titah ka si laing wayahna sing gampang mirip da dewek geus eueuh si daekan dewek rek init hai mangga ditampi ka asina diterima ka nyana Pak mangga nyikah sia Assalamualaikum Pak Assalamualaikum Pak Assalamualaikum teh balat Waalaikumsalam rehare we lain Sampurasun rampes nya banget ka aing nyaan lanceuk aing ngabing brit ini luas akang tuh segala dicokotan tinggal itu segala digebel nah cecerengan aing digubung segala itu tinggal itu kade waduh sanggup goreng di jewang tinggal itu keresek lapar bener
geus ini si eta tos kabina-bina kadewek teh kawas lain kolot teh si eta punten Pak hapunten ya abdi abdi asana teh asa kirang raos ngeunaan terosan Bapak bieu naon maksud si lain teh punten